Tirta Wanarasuta laras urang mana urang dieu urang dia kumaha sin urang dieu kalahiran di dieu kalahiran di dia laras saha inung bapak sampean pun biang Ibu Siti Ragen bapak Bapak Semar dipunci siapa yang ngobrol ngawirang teuing saing ke nyaho hayang warisan sia teh akuanan teuing beak digadekeun sia sawahna ge piraanan 3 tumak anak Kakang Semar laras ari indungna Ibu Siti Ragen Ina dibalik jadi bapak nureuneuhna anehnya we. Pak nepi ka ngahina gitu monyet Aku we meureun bapak heureuy jeung monyet bareto Wating pirajenan manya jadi dibalik jadi bapak nureuneuh ieu teh iya meureun bapak aing ngaji monyet cokot hikmah napo cokot hikmah lah Kakang Semar ulang ngaku yen ieu putra sampean ih amit-amit manya jisi abdi teh panjelema manya anakna monyet meureun bapak teh bareto teh heureuy jeung monyet nyaho goblok sia ka mana karepe ngomong teh lain kungsi jeung si Eti jujur kuararane jujur ya tuh Pak kungsi ngarenyohan monyet meureunnya kungsi ngarenyohan punten agan iya anaona sia ngerakeun kula warga aing sia nyamarkeun bakal kasih luka punten agan iya bakal kasih luka kana ngewu kalau kakanya lah pria kajam paling angin-angin dulu aing boga anak monyet ribut tak komo kurang astina mengeuleuheun ulah dikuku cina meureun teh si Semar teh geuning anakna teh monyet nya kadenge we ku wartawan kadenge we ku si Ajo saha si Ajo teh heudorna geuning sok Ajo cenah kitu nih saka gede-gedekeun eta geuningan wae nanaona sia teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan keur manyiksa ka aing Kakang Semar ieu nun nagara keur kaayaan riweuh dah teu baje hareng-heng bulan layang jamu sekali musada lapur aya nu ngiwang uluh aya anak Arjuna nepi ka ayeuna can pangih Bima cing menta pengertian Kakang Semar Badranaya salametkeun negara salametkeun lambang negara hudang sia karasa sendiri ya wajar we aya disiksa ku bapa mah panginten kaula teh bedego ngerakeun nyaho adalah sabar kitu dumeh kaula beda bentuk nuhun Bapak sabar teh eleh ku monyet mah era aing ku era da ku batur iku kitu teh apa kan si cepot teh cenah geuning adina teh monyet eta nu ngai deuh eta nu matak tong boro mau kabuk make boga adi si monyet boga adi si gareng ya daerah aing mah tuh era bawa masa moal eta ku gede huluna nggak SMS ka batur teh sia aing we oh eta kitu kan nya boga anak teh sapar dilahirkeunana teh eta teh heuh ku aing teh ti aku anak lahir batin loh nuhun ngan aing nu teu ridho Pot, kaya negara kerkit sokot hikmahna pot. toko teh barokahna tukang lah Da ngawibirang atuh tahan heula. Ku aing dek di aku anak nuhun lahir batin. Bapak nu aku anak uing nu amek. Tilu tumak teh cukup satu tumak ewang si dawala abdi si gareng ayeuna katembar ku monyet. atuh kurang meureun Kurang teh teh. keur masuratna geus soek Asa syaratna hiji
dewek teh boga negara boga lambang kagungan negara anu disebut layang jamu sekali musada mun bisa mangihkeun eta di aku anak kaduana Arjuna katiluna juragan Bima bisa kapangih eta ku dewek dek di aku anak ai perintah anu jadi sepuh mah bade dilaksanakeun lukut naon negara wilubuki deung jadi bodas dadaan tengah kana bumi buluan belut jangan orai gasang kapenak anu dipilarian ku kaula anu disaurkeun ku bapa neme putra mawa kawangsul bapa tong balik lamun can panggih nanging nyuhunkeun disaksi we ku Raden Gatot Kaca ti awang-awang ku Gusti Batara ku Kakang Astrajingga menyebut kakang goblok punjit siapa ing lain boga rasa gengsi goreng sia kanyutna ku ing bejana cenah kanyut monyet mah cenah barbisul oh tetangga aing bareto kumakan bisul jarara dina awak kudu muncit monyet cenah ada semencit kanyutna ala goreng cager bot cager pae eta mah si eta ngomongna didangut wa ulah betah di iluan ku si cepot corona kan pakai jarios gitu dah di luar ku anak hang lamun kitu agan kumaha sangem sawios ku kaula dimonitor ti awang-awang keun kaula rek nyaksian ti awang-awang nepi ka mana perjuanganna ieu wanara muhunkeun kalunturan kolbu Kakang Astajingga Kakang Dawala jige sia ini aduh dang dape udah ingat capek tinggal mari ti mangkukna dulu cepot kan berjuang ke negara pot ngopi ke negara mangga keur kasalamatan dunungan maneh Bima jeung Arjuna oge lambang kagungan negara siap nanging sanes Abdi Alim diperintah ku monyet nya ieu mah perintah kaula we nu sae apa begitu mah naon sababna sia teh make jeung mau dititah monyet ira rek mayarna monyet ai ku Gusti Batara papan aya tagiheuin oh eta si cepot pabrik eta mah ayeuna we namut ka agan mah 500 mah naon pot namut kan geus kacontohan nu ti heula-heula nepi ka dendem gitu bapak itu dengan aing jik init bralu mah pahamin wajahna tuturkeun Astajingga jeung Sidawala kae agan mangga ai perintah agan mah Gatot Kaca ya siap monitor ti awang-awang siap wa Kakang Semar teh kiring kedah di kumaha di sukuanana ku si Abdi keun kaula aya disaktian anu tenan siap wa hakara di aku anak lamun geus hasil eta anu tilu wayahna we milu Kakang Cepot ibu putra permios ulah ka disampurkeun ngajerit ka indung lalawara teh indung kuring mah tong borok ku si lain anu gede kitu ku hilejeung ka ngajerit nya pentarestuna we atuh kaurek lumampah heuh kurek gua aja ngan omas ya lamun menang buruh ke ti dunungan keur aing lamun hayang ya aku adi minta modal dan kalian meras ya aya emas alaheun mas naon Mas Jono mudah-mudahan we atuh hasil Tirtawan Narasuta ingkang bakas medya tuminak ing negara pancarkan sana ieu
Dekat satur lami di jalanan. Duh, iya iki. Kacarios ieu Patih Nagara Banjar Kansana. Iya iki. Nyete Dewi Banjarwati lan Banjar Segara. Leres. Nyanggakeun pusaka layang jamus kalemusada. Atuh ieu Sang Nalendra Prabu Banjarpati bingah lajeng ieu layang jamus dicanak ka tempat nangerem Bima. Anu dina waktu ieu Bima gegerungan dina salongcong besi. Wallah. Ulung net. Iya. Haling. Mangga mesti. Sugan benang setih mah